Assalamualaikum, sampurasun sadayana. Kumaha daramang, mugia sadayana sehatnya. Pendak deui sareng Bu Eneng dina pangajaran bahasa Sunda. Dinten ieu urang masih diajar ngeunaan pangajaran tiru kagiatan sapopoe. Nah, masih ingat tidak? Kagiatan sapopoe artinya apa ya? Benar, kegiatan sapopoe artinya kegiatan sehari-hari. Seperti biasa, sebelum mulai belajar, mari kita berdoa. Berdoalah sesuai dengan kepercayaan masing-masing ya. Sudah siap untuk belajar? Ayo kita mulai belajar. Ibu gaduh teks paguneman. Paguneman teh hartosna cakapan. Paguneman ieu ngeunaan kagiatan sapopoena sok kupingkeun ku hideep. Bu, Asep Yudi bade ameng. Bu, Asep izin mau main. Ameng kamana Sep? Main kemana Sep? Bade ka lapang main bal. Mau ke lapang main bola. Oh muhun, sareng saha? Oh ya, dengan siapa? Sareng rerencangan Bu. Dengan teman-teman Bu. Kade, sing alakurnya ari ameng sareng rerencangan teh. Hati-hati, harus rukun ya kalau main bersama teman-teman. Muhun Bu, Asep nyos. Assalamualaikum. Iya Bu, Asep pergi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, ayeuna jawab pertanyaan ti ibunya. Saha nu bade ameng teh? Nya. Asep. Pinter. Kamana Asep amengna? Bener. Ka lapang. Ameng naon Asep di lapang? Bener. Main bal. Kedah kumaha ameng sareng rerencangan teh? Bener, alakur. Kedah naon sate acan mios teh? Bener, pamitan. Dina teks paguneman tadi teh seueur ecap nu kedah diemut ku hideep sadayana ngeunaan kagiatan sapopoe. Tah, paguneman teh hartosna percakapan. Widi hartosna izin. Ameng hartosna main. Saha hartosna siapa. Kamana hartosna kemana. Kumaha hartosna bagaimana. Main bal hartosna main bola. Sareng hartosna dengan. Rerencangan hartosna teman-teman. Akur hartosna rukun. Mios hartosna pergi. Dinten ieu hideep tos diajar paguneman ngeunaan kagiatan sapopoena
Ayeuna ibu gaduh tugas kanggo hidup sadayana. Tugas kanggo di bumi nyaeta ngadamel video paguneman hidup sareng sepuh di bumi ngeunaan kagiatan sapopoe. Kenging sami sareng conto asanasi ngadamel nyolira. Mung sakitu pangajaran ti Bu Eneng ngeunaan paguneman kagiatan sapopoe. Pesan ti ibu, hidup kedah semangat belajarnya, sareng jaga kesehatannya. Penghilap, klik like, sareng subscribe. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.